Arjuna nuju ribut sareng Parnawa. Raden Gatotkaca saparantosna ngelehkeun urang-urang Kurawa boten raos manahna atuh barang ningali Arjuna pitotama sareng Parnawa. Paman Gatotkaca kadieu kaset. Tenan naon paman kasep Gatotkaca aya buta lolos tina paningali salarea datang ka derek mehna sajinga ulah oleh mana tingali di ditu ribut kaina loh punten paman bantuan saya beres Alhamdulillah aya bala bantuan leuy. Juragan Anom, Gusti aing alhamdulillah ya Allah. Bela ka aing Gusti nu agung alhamdulillah dunungan. Karasa aya pamimpinna teh leuy. Ai si gareng eueuh deh lu. Kala Kapolri si goblok. Si gareng mada ulin wae dalang awan deh. Ampun aing kurang ajar sasaha maneh datang anyar-anyar orang kaula Gatotkaca Gatotkaca anjir sorana edan menjadi MC alus ya modar paing maju woi iya wah iya wes woi anjir edan nya jelema teas-teas teuing iya Allahu Akbar subhanallah hei anjir edan dia jelema woi iya woi saput alah iya woi saput woi wah Dana muda antara berjuang di medan perang luar biasa dunungan aing tendangan kitu-kitu ting masih Messi we leuy padahal mah dunungan aing Gatotkaca asup Persibnya jigana meunang we terus si Persib da aing mah da picking sejati aing mah getihna ge biru aing mah da mudah-mudahan Persib menang terus amin gitu mah teu aral aing nepona lain naon namun Persib eleh teu aing besok murang maring TV pupus opat mata aing mudah-mudahan Persib jeung meunang we terus sawange muter sia. Nak mani ni mana mani hunyak minat ni mana minat. Ngana maneh hak nu anya. Non, ngana maneh hak nu anya. Non. Ngana maneh hak nu anya. Oh iya, Gatotkaca. Ayeuna maneh nganu anya mangga di bokdanan.
naon makani modalan di modalan naon lain ni modalan di titah dagang anu hingo belum lain ni nah ngoblok ni modalan mere duit anu nya anjing yang kasar sia lain nya sih ngomongnya mana ya ya ni modalan tinggi ya hiat oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun maneh teh main dulu di ngomong dagang bubur anjing ngomong nyamna mangrungu tapi mudeng ya anjing ya aing nuli nya anak banyak maneh naon aing nuli nya anak banyak maneh sok ayeuna maneh ngaknya makan ni modalan urang banyak ayeuna maneh Gatot Kaca bakal dipodolan ku aing lain ni modalan baca tuh ayeuna maneh ngaknya makan ni anjing jangan nulis aing ngomong typo euy kurang ajar wud ingo belum menewah lah nyan ke manut ni tungak dengan dia menewah lah yak beri kemanusiaan yak dari warah ku bapak bade ngom dong kami dah menewah wush anjir alah musni nu agung nomor meng alam aduh musni nu agung nana hikman nebekak dia bangung-bangung mana teh eleh we aing menekan mana meunang aing teh mimiti Juni nebekayeuna urang aja modal wah sapet alah mandong ni dongeng aing mah biasa ni dongengkeun teh sok disada kumaha eta disada teh Lilir udah tanah ludah antaringan berjuang di medan perang woyo 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 keur kieu mah mah naon di bawah ku aing. Naon eta? Bawa naon? Mau bandring. Dikumahakeun teh. Jadi babukeun ku aing mah nya dibikeun. Ku aing kita hiya. Ku tepejan babatokna ku aing. Dagor ku aing dah. Sanu neuteuk. Naon nu neuteuk? Ye ini jadi ponok. Melit. Teh melit euy. Anjir melitnyaan. Anjir hese anjir. Era anjing. Mekeun kensa. Penuh kensa. Hese goblok tuh. Anjir era euy. Kumaha tuh? Kumaha tuh? Nya kudu nita ka ahlina. Aya apa ahlina? Dadan. Omean ku sia. Cing aya gadag dadan. Nah, kitu nuhun dadan. Lain Kang menurut ku Akang. Si dadan menurut kaing. Kumaha teh? Rek teh nurut kumaha si dadan kaing hirup rangan saukur ngagulak-gilak aing. Lamun eueuh aing ti mana nyatuna si dadan. Sia mangeuna turun mobil, unggah mobil, sumping kanu kaguan maksad dibere balikna di bahanan aing digencet tina kotak. Denge ku sia dadan. Nyarekan ko nyium. Da aing mah hirup lamun ulang dadan leu. Buta mah dagor kaing. Sia alah anjir. Goblok. Lamun teu apa kada kopayahna jebet mun aing. Ya eta. Untung apa kopayahna teh pakaduruk. Duruk usaha. Heuh ku aing. Haling. Jang dase. Goblok dase gaing. Aya naon, Aling mentong ngarepeun aing. Naon tah teh nyoeng nembona. Mau naon tah? Cik
kumang banyak kumang kieu sia teh tempon bener abang boga rezeki naon ning eta mah kado lain kado What Ardi? kaing lah ya buta pada dagor si anjing tapi teuing si Arman kemolotot anjing sunut anjing gitu ya nyir euy kurang ajar sia di poldaran ku aing sok iya puyeuh kana sia iya puyeuh iya deut teu beunang karasa iya teu beunang deui karasa iya teu beunang bae anjing da lieur hiap wala Wah getihan tebut eta. mana getih Eta buta. ale-ale goblok sih teh Piapina getih. manya wayang getihan Pan mejiga. mejiga karunya nu lajo tadi tipu wae sih teh Film siramo ge bobodohan pan mejiga mah eueuh nu nyawat. hai sia dibanding ngenyeng si Rambo goblok aing teh nyaho film si Rambo Itu ngadukung. aing mah saur sepuh angin dharma elah kokon deh rupene ayo teu beunang rek modar ngahina kene si goblok alah ayo teu beunang deui paduli goblok amekeun katipu badan teh nyeri hate elah ya au elah iya kuman teuing ku aing aya bota mah babat ku aing sia Sasa. Lu anjir. Well. Saya dari Belanda. Lu orang Belanda lu. Saya mau menjajah negara Tumaritis. Dari Belanda akan ngamuk nguwak ngawi. Mane bakat di podanan ku aing goblok. Siah ngaran mana ngaran saya Pandekok. Pandekok modar sia. Alah anjir. Belanda liar. Yap alah. Alah. Dunia poek Belanda ongap lain ongap alah wiyap modar Satu marah, satu mati. kurang ajar Gatot Gaca anak Arimi mayo di poldaran ku iya datang alah aduh anjing alah anjing alah beteng di Tanjung Mural anjing alah syul kena agen alah yang ngongkek aing alah anjing alah anjing alah alah yang ngongkek aing alah anjing alah anjing alah ngalami keluar deui mangkaning 7.000-an alah jeung nyelapina huntu deui Cabut. alah aduh
Cen. Dahar deui ah. Gelah. Naon hayang tah atuh sia teh. Bisi kurang keneh hakan tah. Irma goreng jadi karunya. Walau. Ayang udah. Ayo we bonus goblok sih teh. Alah, ampun mang. Ulah nyiksa mirusak ka kaula mang, ampun mang. Duh manusia manakan aya teuing kakuring bet nyiksa ka mecut ngagebuk ngagetik ngarang keta ya eureut ajeng alah Aisyam ni kuat-kuat teuing. Adah eta anjing tah. Malah peureus anjing. Aya eta mah ka dieu sia teh. Yup, adang anjing. Hah. Goblok anjing. Sugema ieu mah anjing ka dieu sia teh. Istana. Hei, anjing. Semangat ku ieu mah. Ieu sebat jeblak Haji Yunus nu kieu. Aisyah meni kuat goblok. Coba atuh neungeun aku batu mang. Naon ku batu? Ku batu. Nya. Mana batuna eta di handap loba anjing. Orieun ieu da eta. Naon teh hujan naon? Anjir utah goblok. Palingan aya hujan haseum sia teh. Sia teh utahan ka aing, utahan ampun Bang. Lecir. Jangan ribut. Jangan ribut. Ada apa? Jangan ada sesuatu yang harus dilihat. Apa tuh? Yanti, kamu jangan ikut Yanti. Ikut. Yanti jangan. Ikut. Jangan. Ikut. Yanti jangan. Mau ikut. Goblok. Begini teh bege panas daik deh. Ulu anjir. Mun urang mah dikolornya euy. Wah. Guys. Tara kapoe tapi tutung guys. Aduh sikina tilu guys. Anjir. Aduh guys. Dicukurna lope guys. Wah hebat guys. Aduh guys, gini aduh anjir guys. Liang taina musid guys. Wah guys, ada kuning guys. Goblok busiat guys. Naon? Eta buta busiat. Naon kita konten jorok sih teh kumaha? Urang main jorok yuk. Naon nyebakan tai goblok. Cing hayangnya busiat nu kan kumaha anda hayangnya busiat ka tuh. Nya sarua teh jeung urang. Si belegug naon? Ai nu kieu lain busiat belegug. Nah, manya busiat sapiring. Ieu mah lain busiat atuh, heunaon modal.
Sete. Naon sih dicoelan daula. Keupan. Epan colek nu kieu ye. Nah lauk nu beukeun nu kitu lele dolog nu kieu mah. We jati gede ngalele ku nu kieu we ye. Nya putaso ieu teh. Naon putaso teh pucuk teh sobat. Oh sakieu menang genep mun jeung lagrag deui. Lumayan. Cing hati-hati sagala rupa. Ay sidawala make nyeng mere waduk kai. Cinta. Sidawala cinta mere waduk. Tulungan cinta kaula. Ku bumi hante ditampi. Ku jagat teh ditarima komok. Ku bangemok. Aisyah ngadon ngising kurang ajar. Eta ngising mangke deui. Kabina-bina teuing cinta, kabina-bina teuing. Si goblok mun aing mah gongkeun heula jadi padayakan karunya ngalalamun. Ai jalik. Kurang ajar rasakeun saawas ku aing Arjuna. Aing boga ajian bekah dipekah ku aing. Lajeng ibu tanyata Durgalapati ngagunakeun ajian bekahna. Atau ya Arjuna kacarak angin barat kaliwawang anu kaluar tina sungutna ieu Durgalapati. Rasakeun sia. Utang pati kela anjing. Utang pati barapati hutang gudang bae rasakeun sok. Ai ditita jempe anjing. Kurang ajar sia. Wah, ieu ku aing ieu. Abong leutik teu kadeuleu ngapuna leu. Heuh. Cicing Kang. Si goblok. Panganda gua di luhur dahan apa depa. Heuh. Tah, ieu ngagokan deui. Yeah, anjing. Yey. Kaluhur lapur. Dihanap teu aya. Kagigir nih. Nah, teh si anjing teh meni seueul anjing. Goblok, seueul goblok. Kabina-bina teuing teh. Juragan Arjuna, Juragan Gatotkaca areleh Pak. Kabur Bapak, urang kabur Bapak. Hah? Urang kabur Pak, beli sieun maot Pak. Sieun maot kabur Pak. Saha nu sieun maot teh? Abdi. Ai maot lain kudu dipikasieun jang. Da kabeh ge ai maot mah hak. Wajar sieun mangan ulah kacida-cida teuing. Nya Pak kedah kumaha atuh abdi Pak. Ya Aisyah gumeok memeh dipacok miuni hayam kabiri ngeprek jawer ngambang jangjang silaing. Silaing teh anak dewek
ayeuna dunungan anu sakitu ti hot-hat ngabelaan sia topati jiwa raga heh nyawa nu dipalarpikeun kaselamatan sia tapi naha sia nu disalametkeun anak nu dibelaan anak nepi ka eueuh guam kieu nepi ka hare-hare ipis buri sia ya pa bade kumaha sudah dunungan eleh komo abdi dunungan eleh komo abdi ari bapak yang kudu aya usaha heula cu ikhtiar sanajan urang keur kawiyaan kumaha aya ngaran ikhtiar mah eta kewajiban manusia deui jang ayeuna teu berhasil isuk teu berhasil pageto teu berhasil terus usaha tak eta disebutna luar biasa ya tapi dapan Pak Abi beureun paeh Pak ku jelema ya urusan paeh lain ku jelema eta tapi urusan paeh mah numur beng alam manusia dikungkung kupati mun datang sok ngadodoho bisa beurang bisa peuting hanteu pilih-pilih mangsa sanajan nyumput tina peti besi pasti malakal maut bakal datang ngan bedana ti heula jeung paneuri jalan beda-beda tah dewek merekna nya ka si laing nyaah ka diri nyaah bapak ka diri tah lamun si laing boga nyaah ka diri aya hak si laing pikeun bela diri lain urusan menang jeung henteu aing mah tapi urusanana si laing nah aya karep pikeun bela diri sorangan ngandalkeun batur babatok sia bapak wani nyari wani mah abdi teh henteu teu wani henteu tah karep bade usaha we ngabela diri tah ini baru anak gua ayo orang kabur si goblok cicing ya naon teh cicing lancek si aing ayeuna keur berjuang deuleu cenah usaha berjuang geura bongkar kabohongan ku si laing ayeuna kebohongan naon ya Pak geura bongkar salah paham teh ayeuna waktuna si laing berjuang ya sakieu we si laing mah maneh wani henteu nya teu wani henteu ieu mah karep pribadi daek bala diri nya kersa tah lamun daek si laing sok lawan eta dua buta lawan eta dua buta heuh abdi eleh cek aing tong ngomong eleh meunang aing geus usaha mah ulah nepo hasil deuleu tapi tarekah si laing nepi ka mana si laing tarekahna pikeun ngabela diri si laing jeung kudu kaharti naon maksudna ieu pok kitu Pak heueuh nya kitu mah abdi bade bela diri eudeuh sumohon tah ku aing dibantuan naon ku aing rek dibeklan sok lamun si laing aya kaca nirbangban panyebutkeun buuk aing lan buuk aing panyebutkeun cabut Pak heuh sae mangga punten Pak sok ieu mantong kabeh goblok sakumaha hiji atuh nale ngomong hiji gitu eta mah dirabut goblok lain dicabut ieu atuh punten Pak sok terus ya buuk teh dikumahakeun lamun si laing kaca nirbangban eta buuk gayem ku sia coba batur makanak teh mere kremes mere sangu goreng mere buuk pokoknya si laing kaca nirbangban hakan buuk aing siapa permios Pak sok ya tong ngahalangkeun Gusti aya taeun pikageuleuheun Pak ieu teh kumaha tempo lanceuk sia ieu ae siapot abdi daek mana dibawa ka sawarga saat sana aing dibawa ka sawarga ayeuna sok geura lengkah nila mayit aing anjir gede babatok goblok sia nu gede maing meleutik tapi heueuy urang ajar awas sok wut ieu wut wut ieu
anjir edan wes wop ya bapak cek aing ngele kewanianan sia goblok lamina-bina teuing sia sok kudang sia kudang hayang nyaho ha Aisyah di mana wae kapan kali ditu geruta gelut jeung sia ditu jeung dorna kudang Kastrajinga emut kana Purwadaksina nyaeta Purwate wiwitan Daksina wekasanana emut kana rambut anu dicabut ku ye Astrajinga atuh digayem itu kaayaan barang digayem ye rambut ngadak-ngadak Astrajinga gibrig sawak awak panas iris sirahna asa ngagedean lieur kaayaanana lami-lami ieu wujud Astrajinga ngaageungan kaayaanana ngajungiring keng perbawa sewu sagede gunung anakan kaayaanana kai anu sakti tu arageungna di sanapeun memuncangan ieu Astrajinga nuju yati nuju deni rasalin busana anjir nuju yati nuju deni rasalin busana ai geuning jadi sagede kieu hei goblok kurang aja brengsek wani-wani ka aing sia ka dieu ai sia ieu dua buta ditewak ku leungeun Astrajinga what ai sia wah ka dia pusing sia ha belaji galala ala di oe goblok sia ku aing tang komeli kentang anjir ngegel goblok basuh modal meureun sok sia hudang Enastiker sayang tumampara iya dua buta dibebetkeun di ku Astrajinga nu ngaageungan triwikrama aneh bin ajaib dibebetkeun ku ieu Astrajinga leungit tampil lebih hilang tanpa karana ngajangelek jadi dewa Narada sareng dewa Indra kurang ajar ya ngajalila leutik aduh ampun Astrajinga nanaonan ye dewa teh ha waduh ampun cepot nanaonan sia dititaku saha maneh kaula teh dipiwarang ku Adipati Jagatnata Raja Triloka naon nyaeta kaula teh pikeun nyanak anjeun sabab numutkeun kaca Trenggana bakal aya bencana ratusan kali lipat anu bakal tumiba ka alam dunia bencana ratusan kali lipat anu bakal tumiba ka alam dunia teu aya deui nyaeta lintang teh anjeun cepot kudu digodog di kawah Candra di muka digayem teh laras denge ku anjeun Adipati Jagatnata Raja Triloka lumungsur ti kahyangan datan nilai sangat Adi eka datan nilai sangat demam
sewuk manggulengan rana wah datang manahna kurang ajar nanaonan syah maka jeung rek ngalan nyawa aing dengekeun cepot naon kaula teh ngajalankeun kaca Trenggana ai kaca Trenggana teh milik sawarga yen bakal aya bencana ratusan kali lipat kuatna kahareup eueuh deui tumana teh pikeun ku aja teh anjeun cepot tuluy naon salah kaula salah anjeun nya dengekeun Otipati anu jadi salah anjeun teh nyaeta anjeun teh jadi pamimpin teh getah sarupateun harung gampung ngaranna seureudeg ya sagala berita anu tumiba ka anjeun Otipati ulah digayem terus ulah dilegleg terus ulah diteureuy buleud tapi kudu dibeuweung diutahkeun naha ieu perintah teh bakal nyalametkeun atawa ngariweuhkeun kabeh naon salahna kaula salahna anjeun nya eta gampang keuna ku hok anjeun teh Otipati ta ieu parentah anu kasebut kaca Trenggana bener bakal aya bencana anu bakal datang ratusan kali lipat jadi kaula bener ngan anu jadi salah na anjeun kudu dipikiran deui tinakan anjeun teh salah sabab bener anu bakal aya bencana teh lain bencana alam sabab bencana nu paling gede teh nyaeta bencana akhlak bencana moral nu panggede-gede teh ya bencana Gunung Bitu jeung sajabana mah eta mah masih kena kasebut leutik tapi lamun geus bencana moral bencana akhlak eueuh bencana oge bakal awut-awutan di dunya bener tumana teh ku aing ku cepot aing cepot teh hartina teh rakyat kumaha carana bener kudu digodog masyarakat teh digodog kumaha digodog dina pendidikan anu eta pendidikan teh bakal ngahasilkeun sumber daya manusia anu berkualitas nya eta penggodogan dina pendidikan agama jeung dari gama tah nah bet bijilna ka anjeun ka pamimpin ieu berita sabab anjeun boga kakuatan boga hak pikeun nyeun program pendidikan supaya masyarakat nyaeta balik di kana fitrahna manusia supaya balik di kana akhlak anu bener akhlak pura karimah teu aya deui sok godog dan lembaga anunya jadi anjeun teh ieu teh getah sarupateun sok ku anjeun ayeuna godog masyarakat supaya terjadi bencana akhlak wayahna anjeun nyeun lembaga pendidikan pikeun ngagodog masyarakat di antarana pasantren sakola-sakola agama rek agama naon we eta da di negara teu loba agama sok daya agama mah menitah bener nyarek salah nya gumantung kana kapercayaan sewang-sewang tah balik teh kana sumber eta fitrahna manusia nyata iman jeung takwa ka nomor beng alam komo urang muslim nyerek deleg la ilaha illallah daya di pangeran selain ti Allah jalankeun Otipati nuhun Kakang Semar nah nyaho nu ngomong Semar teu mungkin si Cepot mangomong kieu bener sok balik teh ka sawarga tinggalan Allah Yus. Yang sing horeng masyarakat teh kudu digodog deui tina pendidikan moralitas nasabab bener bencana nu paling gede bencana akhlak mudah-mudahan kapayuna urangnya biasanya kolakeun budak-budak kurang kana jalan pibenereun
pondasi budak kurang supaya nimulkeun manusia anu berkualitas ya. Sakitu we teh Kang sabarakan hapunten tina samuda kelepatan sakali di Dirgahayu Indonesia oge wilujeng mudah-mudahan sadayana urang Kacamatan Jatinunggal sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nonton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetap salamet. Sakitu ti Putra Giraharja tilu permios sanes tesono pamitan sanes pesenan sanes waktos urang teh sapatepung lawung deui. Hatur nuhun.